Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari biasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Waktu pikeun pintonan di kademangan lengkop geus cunduk, para ronggeng, para nayaga katut sinden geus araya dina kareta kuda. Sakabeh pakakas pamirig oge geus sarua aya dina kareta kuda. Minangka anu beda teh Ratu Arum sabab mamawa Nyi Iting sobatna. Dina kareta kuda aya 3 rohang, jadi kawilang cukup pikeun mawa sakabeh anggota ronggeng. Yang Ahmad diukna ngarendeng jeung adina nyaeta Jang Sugih nu jadi kusir kareta kuda. Ari Ratu Arum diukna pangtukangna Rajeng Tiluan jeung Nok Cicin katut Nyi Iting. Jang Sugih nyepret kudana lalaunan kareta kuda maju ninggalkeun lemur nagrak. Saja jalan galecok ngawarangkong dina jero kareta kuda jadi haneuteun. Ari Ratu Arum make baju kabaya pulas beureum gurat emas, kahandapna sinjang kebat karatonan pulas kopi tutung gurat koneng, disanggul gelung tusuk konde, payus jeung buukna nu gomplok hideung. Amis cauna ngagerbay gigireun tarangna, beuki nambahan kagelisan Ratu Arum. Nyi Iting jeung Nok Cicin rutret ka Ratu Arum ngarasa kataji ka Ratu Arum nu geulis campernik lir bentang kaberangan. Teu kacatur di jalana kareta kuda geus anyog ka bumi Juragan Danu sarerea tarurun tina kareta kuda. Lalampahan ka kademangan lengkob kawilang jauh aya kana 3 jamna. Sarerea arasup ka bumina Juragan Danu nu kabeneran keur araya di bumi Juragan Danu ukur pating polohok ningali ka Ratu Arum. Samangsa munjungan ka pribumi garwa Juragan Danu nyaeta Enden Idah neuteup antep ka Ratu Arum. Pon kitu deui Juragan Danu nepikeun ka ngembang kadu mencerong ka Ratu Arum. Samalah mah basareng sasalaman Juragan Danu metot Yang Ahmad ka pawon. Ari eta saha Ahmad? Kawas putri karaton. Saur Juragan Danu semu ngaharewos ka Jang Ahmad. Nyi Mimi Gandanu salah sawios ronggeng abdi. Walon Jang Ahmad bari nyerengeh seuri.
bisa ngamaklum karena kakaget Juragan Danu. Aduh, bagja hidup mah amat boga rongeng eta tangka gulis campernik gitu. Asa ngimpi kula teh. Saumurna kula hirup ngalalakon balantik dagang kaungal wewengkon. Kakarek ayeuna aya awewe nu pikagelis kawas anak raja mah. Juragan Danu katawis gogodeg. Nya kitu pisan ga Danu. Kepangna abdi hoyong nanjirkeun di ronggeng teh. Kemargi gaduh kojonya eta Nyi Mimi. Heuh, ade pisan aman. Ulah beuki yakin ieu kaya kieu mah. Ronggeng mah pak balebat bakal tereh nanjeur. Sok ayeuna mah urang alompreng babarengan. Sabab lalampahan ka kademangan lengkopan kawilang jauh. Jauh kene. Mangga Gandanu. Juragan Danu kairing Jang Ahmad lebet deui ka rohangan tengah. Satu tas rengse tina daharna sarerea naraek deui kana kareta kuda ngan Ratu Arum mah pindah kana kareta kuda Juragan Danu sasarengan sareng Enden Idah. Sabab kitu kahoyongna Juragan Danu samalah mah beungeut Ratu Arum ditutupan ku lawon bodas. Eta oge sami kahoyongna Juragan Danu. Inyana gaduh maksad anu tangtu. Dua kareta kuda lalaunan maju ninggalkeun lemur Ciangsana dikawal ku opatan nu tarumpa kuda. Teu kacatur di jalana. Dina wanci sariak layung rombongan ronggeng geus nepi ka kademangan lengkop. Di payuneun bumi Raden Warya tos katinggal aya panggung kanggo hiburan. Ari nikahkeunana mah tos rengse tadi siang. Sarerea turun arasup ka bumi Raden Warya. Kitu deui Ratu Arum disarengan ku Enden Idah. Nu araya didinya pating lalieug ka Ratu Arum ngarasa helok sabab beungeut Ratu Arum ditutupan ku lawon bodas. Pamangku hajat gewat mapag ka Juragan Danu. Haturan Kang, sok ka jero. Saur Raden Warya galeh gena keraanan. Juragan Danu disarengan ku Jang Ahmad katut Jang Sugih lalebet ka rohang tengah. Kocapkeun Ratu Arum maneh nama ditempatkeun di hiji kamar nu misah jeung musejen. Ukur disarengan ku Enden Idah. Nyai, wayahna dagohan di dieu ulah ka mananya. Ibu arek nepungan heula nu boga hajat. Sabab ibu teh acan munjungan. Heukeun ke aya nu ka dieu ngan teu rancai jeung lalawuhna. Itu saur Enden Idah. Bebeja ka Ratu Arum lamun anjeunna bade nepangan heula ka pribumi. Unjuk sumangga ibu. Walon Ratu Arum bari mangut. Enden Idah teras bae keluar ti kamar, teu lila di antarana aya dua awewe mawa kadaharan ka kamar Ratu Arum. Suksok nunda cai jeung lalawuhna hareupeun Ratu Arum. Mangga Den di leueut, ceuk eta awewe bari rengkuh. Atur nuhun bibi. Satu tas awewe anu duaan areuweuh ti dinya, panon Ratu Arum nitenan kadaharan nu loba rupana. Tiap kadaharan dicobaan sabangsa ning kuah kue. Tetela rasana kalandep ku Ratu Arum. Gereunah kieu kadaharan teh, cek Ratu Arum ngagerendeng sorangan. Gap kana dupi atawa tangtang angin kedawok dihuapkeun teu lila diutahkeun deui. Kakana naon ieu teh? Heuras kana letahna oge, cek Ratu Arum bari nyidik-nyidik kana dupi. Dasar aing mah beleguk. Pan kuduna ge bedilan heula cangkangna. Ratu Arum ngadekul ngahanja kadaharan nu loba rupana. Juragan Danu sareng Raden Warya nuju aluprek ngobrol. Satadina mah geus bingung kula teh Kang. Sieun teu laksana nanggap ronggeng. Pan geus heula kecap sok sieun jadi heueuh matak. Jadi mamala kita tadi teh ngalengo nungguan Kang Danu. Inggis itu temangih ronggengna. Tapi barakah ayeuna Kang Danu tos sumping ka dieu bunga pisan kula teh Kang. Kitu kasauran Raden Warya nembrakeun kabingah manahna ka Juragan Danu. Akang
kang sarua Rai Warya. Bingung pisan. Apa nyalira apanan? Taya di rongeng pan salian ti Kancra Medar. Tetapi kersana yang widi akang munang rongeng anyar nu ngaranan mapag balebat. Ieu rongeng teh lain sasaha Rai Warya. Tapi budak ngajar kasih. Putuna Kilendra. Walar Juragan Danu ngeceskeun ka Raden Warya perkawis ronggeng anyar nu bakal minton. Ke nu bener ieu teh Kang. Jadi ieu teh budak najar kasih. Saur Raden Warya socana rutret Kajang Ahmad Gatut Jang Sugi. Leres pisan Rai Warya mung linggihna teh di Ciangsana tapi di lemur nagrak. Nya kawilang caket lah di Ciangsana mah. Sugan teh lain turunan Jar Kasih. Nuhun pisan Kang. Aduh Kang Danu, kula asa ditumu umur dijahitina kawirang ieu teh. Kahidap duaan di kula kacidangan nuhunkeunana. Bapak hidap duaan teh pan lain sasaha. Sobat ibu budak sami jeung Kang Danu. Bagja temen. Cahaya Sumirat kiwari geus aya nu nuluykeun tapak lacakna. Raden Warya cumarios nate dumareuda asa kagagas mun seug emut ka mangsa bihari. Ari Jang Ahmad jeung Jang Sugi teu milu cumarita ukur nengetan cariosan Juragan Danu sareng Raden Warya. Ya kitu pisan Rai Warya, mugia bae ronggeng mapag balebat cing kawentar kawas Cahaya Sumirat. Ari panganten kamarana teu katawis aya di dieu. Hari ini telah ka Gunung Puyuh, tapi sekedap deh oke ka dieu Kang. Sok atuh Kang, oke ka hidep duaan disambil kadinya. Saur Raden Warya bari ngarongkong gelas kopina. Ditampi ye Rai Warya, Juragan Danu nyanak cangkir kopina. Pon kitu deui Jang Ahmad jeung Jang Sugih gugap kana cangkir kopina. Dina wanci harieum beungeut. Panggung geus hibar ku cahaya obor, nu rapang meh diunggal juru panggung. Pakakas pamiri geus aya di jero panggung keur dibebenah ku para nayaga. Kursi keur para tatamu ngajalajar di deukeut lawang imah. Nu dagang geus mapel geus rapang minuhan sisi jalan. Nu lalajo geus mimiti nungtutan dararatang. Ari para ronggeng keur dihias ku juru rias ngarah leuwih temong sieup. Ratu Arum teu dirias deui ukur ditambahan siger lebah tarangna. Hampir sarua jeung mahkuta ngan siger mah biasa dipake keur nutari atawa dipake riasan keur panganten awewe diadu maniskeun jeung sumping. Di mana cenah eta euy ronggeng teh? Cek hiji lalaki ka baturna, maranehna keur ngaropi di hiji warung. Dieu mah ti lemur nagrak, karana teh ronggeng mapag balebat. Temal baturna jongjon ngaca opieunana. Lamur nagrak. Si lalaki ngahuleng kawas aya nu dipikiran. Nya ti lemur nagrak, tapi pupuhna incuna Kilendra nu baheula ning kawentar boga ronggeng Cahaya Sumirat. Cek baturna deui siga nu surti kana kabingung si lalaki. Paingan atuh ari dipupuhan ku incu Kilendra mah. Kuring teh kaget ngadengena ronggeng ti lemur nagrak. Sabab tiba lagi can pernah ya ronggeng di nagrak mah. Sugan we incuna Kilendra bisa kawentar kawas Cahaya Sumirat. Tapi kudu kuat ngelawan Kancra Medar nu geus kacida pan sohorna. Pokna si lalaki panona neuteup ka lebah panggung. Acara pintonan ronggeng geus arek dimimitian. Para tatamu tos calik ngajalajar dina kursi. Raden Warya calikna ngarendeng sareng garwana Enden Romlah. Dibeh katuhuna Juragan Danu disarengan ku Enden Idah. Panganten anyar calikna di tengah, kaapit ku para sepuhna. Nu lalajo geus minuhan tempat panglalajoan, najan nu minton lain ronggeng kawentar ge, tapi pikeun urang lemur mah teu jadi pamikir. Nu penting mah cenah aya hiburan.
Urang kademangan lengkop geus pada apal, lamun ngondang ronggeng kancara medar teu babari lantaran geus pinuh manten kudu ngarondang ti samemehna. Panata acara geus naik ka panggung, nu lalajo ngadadak jempe. Atur nuhun ka para wargi sadayana lingkung langkung ti payun nyangakeun salam pangawanoh anu dipihurmat ku simkuring Raden Warya sareng Den Romlah. Oge para tatamu ti kademangan Gunung Puyuh teu hilap ka para rengrengan tatamu usanesna haturan wilujeng tepang. Anu langkung utami ka panganten anu cekene engal ngadahup nyaeta Raden Dirga sareng Den Yuliani, mugi cing mulus rahayu berkah salamina tug dugi ka paket rok kitu. Para wargi sadayana katitip kecap ka PHP amanat nyaeta ku pangersa Raden Warya anjeunna salaku pamangku hajat ngahaturkeun nuhun ka para wargi nu tos ngaluhan kana ieu hiburan langkung nanti eta anjeunna miharep nu narongton cing tartib dugi ka rengse. Rupina mah mung sakitu ti simkuring mangga wilujeng nyakseni kana pintonanana kapupuh ronggeng mapag balebat mangga diaturanan ka panggung. Panata acara nutup biantarana ger nus nu lalajo sura jang sugi gentak naik ka panggung terus bae biantara sorana tatagna kerahanan. Salam pangwanoh ti simkuring salaku pupuh lingkung sini ronggeng mapag balebat ti lemur nagrak. Kuring duaan jeung kilanceuk ngahaja ngawangun lingkung seni ronggeng mapag balebat malah mandar jadi hiburan pikeun balarea. Oge neruskeun tapak lacakna karuhun kuring nyaeta Kilendra. Kamu sakitu we ti simkuring mah. Mugia kahibur ku pintonan ronggeng ti mapag balebat. Ulah belik mun kurang narik, ulah benduk mun kurang kagugu, pokona mah mangga wilujeng nyakseni. Cacap jang sugih biantara nu lalajo sarurak deui bari kaleprok pating saruit. Sora sinden geus ngahaleuang dituturkeun ku pamiri. Ger nu lalajo sarurak Nyi Entat naik ka panggung terus bae ngarengkenek ngibing gerakanana kawilang hade najan can sampurna. Sababaraha urang tatamu nyampeurkeun ka Nyi Entat ngarengkenek ngibing marengan ronggeng. Ger deui nu lalajo surak. Oh, sok ieu mah tu kawilang hade euy. Cek salah saurang nu lalajo panonna mencerong ka luhur panggung. Atuh teh hade kumaha lur? Kapanan sidik eta teh incuna Kilendra saeutikna ge miboga pangaweru. Tebal baturna sarua panonna manco ka luhur panggung. Cacap Nyi Entat Nyi Dedah ngarengkenek ngibing dua leungeuna nyekel karembong bari ngagiplek. Nu lalajo beuki ayeuh-ayeuhan ngarasa sugema kana pintonan. Para tatamu aya kana opatna ngarengkenek ngibing marengan Nyi Ronggeng. Nyi Dedah ngibingna aya kana dua laguna. Nok Cicin geus aya di panggung samangsa sinden geus ngahaleuang. Nok Cicin ngarengkenek ngibing nu lalajo sarua sarurak patarik-tarik kataji ku ibing Nok Cicin katambah di boga rupa nu pantes. Nu lalajo teu sirikna garetek hayang marengan ngibing Nok Cicin. Aya kana limana tatamu ngarengkenek ngibing marengan ronggeng. Telebar para tatamu mere duit panyawer ka Nok Cicin. Aya kana 3 laguna Nok Cicin ngarengkenek ngibing nate. Nu lalajo ngarasa sugema. Para tatamu oge sarua ngarasa kagugu. Jang sugih terus bae nyeluk Nyi Mimi atawa Ratu Arum. Ratu Arum naik ka panggung. Beungeutna ditutupan ku lawon bodas. Sanggeus mere salam panghormatan ngan sakilat leungeun Ratu Arum ngalaan tutup beungeutna. Nu lalajo ngadadak jempe panonna molotot nempo ka Ratu Arum. Pon kitu deui para tatamu teu sirikna barun celik neuteup Nyi Mojang nu geulis campernik nanding widadari. Samangsa sora sinden geus ngahaleuang dituturkeun ku pamirig. Rengkene Ratu Arum ngengklak ngibing awakna nu sampulur gumuleng teh ngagiplek ngibing marengan imutna nu ngagelenyu. Ger nu lalajo eak-eakan buki rongka teu sirikna patarik-tarik.
Saha eta teh nepi ka geulis muronyoy kitu. Eta kawas Putri Karaton. Cek saurang lalaki panona neuteuk meh teu ngiceup ka Ratu Arum. Oh nya teuing matak deung duluun. Eta imutam ni lebar temen bet jadi ronggeng. Emal baturna. Aya kana 10 urangna para tatamu rek marengan Ratu Arum ngibing ngan kaburu dihulag ku Jang Sugih. Ratu Arum ngaringki gepat. Ratu Arum ngaringki gepat ngalengkah, karembongna ditarik kedua leungeunna, samangsa pamirig ancad laer, awak Ratu Arum centang ka tukang. Marengan dua leungeun nu nyekel karembong ngajulang apa. Imbit Ratu Arum ngakeang panggal muih, ngaceb dicentok-centok. Atuh cep nu lalajo langsung simpe. Sakabeh pano nu lalajo barun celi, sungutna calawak badis kasibar. Awakna ngadadak pating saria kawas paranas tiris. Pon kitu deui para tatamu ukur molotot kawas ningali ririwa. Hatena pating sarblah kawas menang kareuas. Ratu Arum terus bae ngagiang panggal muih. Panona semu meletet biwirna ngarenyu dibuka saeutik. Uguh bae matak jadi edan pikeun nu lalajo jadi matak owah pikeun para tatamu. Nu lalajo ngadadak buringas geus teu bisa dikadalikeun. Sabubuhan jalma narai kana panggung silih badug jeung pada baturna. Nu antuk nama sawareh nu lalajo garelut silih dagor. Kitu deui para tatamu kabeh muru kalebah Ratu Arum paheula-heula hayang marengan ngibing nu geulis. Nu balukarna bentrok jeung nu lalajo nu geus aya di panggung silih surung silih dupa. Nu pamustunganana mah ragot garelut di luhur panggung, borobot panggung runtuh. Sinden jicir para nayaga ge pada birat, Ratu Arum ngawatek pangawasana ngiles tidinya. Para punggawa kademangan cung jeleng ka panggung misah nu garelut. Raden Warya sareng garwana enggal lebet ka bumi dituturkeun ku panganten. Kitu deui Juragan Danu sareng garwana Nden Idah gentak lebet ka bumi. Jang Ahmad jeung Jang Sugih kokotetengan neangan nyimimi tapi woleh teu kapanggih. Atuh puguh bae duanana kacida hariwangna bisi nyimimi kumaha onam. Kamana nyimimi Kang? Duh. Cek Jang Sugih mimiti geumpeur. Nyeta heuting ka mana? Di panggung sidik teu kapanggih apanan. Susuganan geus balik ka kamarna. Yeuh urang teang. Cek Jang Ahmad bari rurusuhan asup ka bumi Raden Warya. Dituturkeun ku Jang Sugih. Sanggeus aya di kamar. Tempat Ratu Arum cicing, Jang Ahmad gentak ngagerowan bari keketrok kana panto. Nyai, cek Jang Ahmad sorana tarikna keranan. Kah? Kadenge ti jero kamar aya nu nembalan, reket panto muka marengan Ratu Arum ngelol. Aduh syukur Nyai, geus aya di dieu mah. Akang teh melang di panggung pan paciweuh. Cek Jang Ahmad ngarasa bunga. Dumeh nyimimi geus aya di kamarna. Muhun sawaktu senuju paciweuh abdi mah enggal bae lebet ka dieu. Cek Ratu Arum bebeja ngeunaan dirina nu ngejat di panggung sawaktu nu lalajo raribut. Nya nuhun Nyai, kencang ngejat ka dieu. Akang teh ngarasa regreg gitu. Ayeuna mah cek Jang Sugih sarua ngarasa bunga. Sok bae reureuh ka dinya. Akang duan rek ngaroris para nayaga jeung ronggeng nu sejena. Cek Jang Sugih. Unjuk semangat Kang. Tema Ratu Arum bari manggut. Jang Ahmad jeung Jang Sugih ari niteuy tidinya, duanana kebat ka kamar para nayaga jeung ronggeng nu sejena. Sanggeus nutupan pantona, Ratu Arum diuk deui bari ngahanca kadaharan. Nenaunan make jeung garelut sagalanya. Matak helok kalakuan manusia mah. Cik Ratu Arum bari nyikikik seuri. Mangsa peuting geus lekasan, kaganti ku mangsa beurang,
kayaan di bumi Raden Warya seueur ku jalmi nu bade meresan tilas hiburan. Panggung urut hiburan, papana loba nu parotong, tihangna loba nu raruntuh. Urut nu lalajo garelut basa peuting. Di luar bumi Raden Warya loba jalma pating laliud minuhan pakarangan bumi. Nu ngaliud kolot budak awewe jeung lalaki, maranehna panasaran hayang nempo ka Ratu Arum. Nu mangsa peuting matak ngageunjleungkeun. Samemeh jengkar ti kademangan lengkop, Juragan Danu amitan heula ka pribumi. Ampura Rai Warya, da Sugante moal janten pake wuki yeuh. Saur Juragan Danu bari gumujeng. Kula nu salah makang. Tuh, tetarap titi anggalna. Padahal mah kudu dijaga ku para punggawa. Heuda eta tuh akang mah teu masihan ibar. Sugante teu nyanak nu geulis ke da mall gitu. Duh, matak paranas tiris kana salirana ge teh. Wala Raden Warya nyariosna semu ngaharewos sigana mambeureunan sieun kadangueun ku garwana. Oh, etang ngajempolan we ka Rai Warya ieu mah. Juragan Danu gumujeng ngadangu cariosan Raden Warya teh. Kacida Kang Danu mah, Sugante teh gaduh widadari. Mun seuk boga budak lalaki mah duh rek dijieun minantu tah. Muhun heuh. Muhun eta teh. Nyi Mimi teh minangka kojona ronggeng mapag balebat. Sanes kirang sono ieu teh rai nya. Akang teh bade teras muli ka Ciangsana. Juragan Danu teras bae pamit ka Raden Warya. Mangga Kang, mugi salamet. Keun aya karyaan deui mah pasti Rai ngogan deui mapag balebat. Atur nuhun Rai. Atur nuhun pisan. Mangga dikantun heula. Walau Juragan Danu bari terasa salaman ka Raden Warya katut kanu araya didinya. Kitu deui reng-rengan ronggeng sasalaman kanu araya didinya. Samangsa patarema panangan sareng Ratu Arum, Raden Warya neuteub meh teu ngiceup. Nyata pisan lamun Nyi Mojang miboga rupa anu kacida geulisna. Ratu Arum ngelanggewor leumpang murukana kareta kudana. Nu keur ngalaliu di buruan raronghok ningali ka Ratu Arum. Maranehna ukur gogodeg bari kumecrek. Ngarasa helok ku kagelisan Ratu Arum. Jaman harita mah tudanya jarang nu geulis nya. Arek rada muusan ge nya di hiji lemur teh. Gunyeleung babeja-beja hayang pada ningali. Komo murun ieu nya geulis pisan. Paingan cenah basa peuting nu lalajo ngadadak karedan kusabab nyata pisan. Lamun Nyi Ronggeng teh miboga tangtungan anu sakitu sampulurna, gademol matak poho, matak moho nu nenjo, matak ringrang pikeun nu nyawang. Heuleuh pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan. Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.